Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis. Alhamdulillah dina kaping 2 Juli 2026 masih dina surat Al-Furqan ayat ka-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jeung di mana-mana ulku dialungkeun saha jalma-jalma kafir, jalma doraka, jalma anu munafik, jalma anu musyrik dialungkeun ka mana minha ti neraka sa'ir anu kamari dicaritakeun dina ayat sateacana. Makanan doikon teh eta tempat neraka sa'ir teh doikon anu sempit rapet muqarronina bari kaayaan terbelenggu di talian leungeun sukuna dialungkeun ya Allah. Da'au tuluy ngagorowok itu jalma-jalma kafir hunalika ari ieu teh tempat pikeun anjeun suburon tempat anu binasa luar biasa nyaeta siksaan di alam akhirat. Saterasna la tad'u ulah ngagorowok atawa jangan berteriak kamu anjeun yauma dina poe ieu saur Allah suburon kalawan dina tempat kabinasaan wahidan anu sakali. Ulah ngagorowok sakali wada'u sok ngagorowok suburon kasiron kana tempat kebinasaan kasiron anu loba. Sabab engke mah geus dialungkeun geus ancur lebur dihirupkeun deui beleger deui kulitna sae deui dialungkeun deui terus-terusan kitu kasiron sehingga eta teh terus-terusan kasiron loba atawa seueur banyak kejadianana bukan berhenti sekali tapi terus-terusan kholidina fiha dina neraka jahanam teh langgeng saumur-umur. Sok matak mungkur di dunya urang tarobat sadayana ka Allah nyuhunkeun pitulung nyaeta magfirahna Allah. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet jami-jami anu takwa. Saterasna kul bejakeun ku anjeun Muhammad atawa saha wae. Adzalika naha itu kejadian neraka sa'ir khairun leuwih alus. Am janatun tibatan sorgana Allah khuldi anu langgeng. Tang tu jawabanana nya leuwih alus surgana Allah sabab sahape jalmauna anu hayang disiksa kecuali jalma-jalma anu kafir anu teu daek turut tumut kana parentah Allah jeung Rasulna. Allati anu wa'ida eta teh tos dijanjikeun sawargana Allah teh al muttaquna ka jalma-jalma anu takwa. Kanat bukti eta ti baheula lahum eta tetep pikeun jalma-jalma anu takwa jazaan balesan anu kacida alusna masiron nyaeta pangbalikan anu kacida nikmatna tegasna sawargana Allah. Urang berharap mudah-mudahan lebet kadinya tebih tina siksaan Allah Subhanahu wa taala ku amal perbuatan urang keneh keur di dunya. Saterasna lahum eta tetep pikeun jalma-jalma anu takwa fiha dina jero surgana Allah mayasya'u naon anu dipikahayangna diijabah. Hayang bubuahan, hayang daging, hayang susu, hayang madu, sagala anu dipikahayang aya dina sawargana Allah. Kholidina bari langgeng dina sawargana Allah teh deui lain sataun 2 tahun 10 20 tahun langgeng saumur-umur. Kana anu bukti ala rabbika ka pangeran anjeun ti baheula wa'dan eta geus dijanjikeun atawa dimohonkeun mas'ula kana urang memohon meminta ka Allah supados urang lebetkeun kana surgana Allah surga adan. Jadi urang ti kapungkur ge nyuhunkeun ka Allah teh mas'ula anu dimohonkeun. Tah ku kituna urang selalu berdoa ka Allah mohon disalamatkeun tina siksana kubur
tina siksana akhirat kalian diselamatkeun dilebetkeun kana sawarganaan Allah anu pinuh ku kanikmatan. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Sok rada luas ari ngupingkeun siksa kubur, siksa akhirat teh. Urang sababaraha masa utamina abdi seueur dosa. Mudah-mudahan urang sadayana diampuni tina sagala dosa kalayan dilebetkeun kana kanikmatan anu tos dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.